Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur sumangga urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Halayan rahmat sareng magfirat di mantenna urang sadaya tiasa kumpul dina ieu riungan. Sholawat sinareng salam tetap dicurah limpahkeun ka junjungan Allah nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Teu hilap kakulowatina ka para sahabatna sareng mugi-mugi ka urang salaku umatna. Tepakeun wastapun Ai Lesbi Agustin simkuring janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun remun-remun ka para pangjejer sarta para pamilon anu parantos kesah hadir dina ieu acara. Acarana nyaeta presentasi analisis unsur carpon. Kukituna supados henteu nyongkolong kana waktos, hayu urang sadaya sasarengan buka ieu acara ku aosan bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng para pamilon nuku simkuring pihormat sarta acan kana acara salajengna supados teu disaha-saha simkuring bade nepangkeun pangjejer nu bade ngadugikeun kamandangna. Nyaeta Wasta Agni Auliani Handayani asal Kampung Cimanuk, Bogor 18 Mei 2007. Topik Pamuda nu jago dina maenbal. Langsung wae kana acara salajengna nyaeta bahasan materi di pangjejer. Henteu seueur waktos nu disayogikeun jejer bahasan kanggo jejer bahasana ku supados teu nyongkolong kana waktos sumangga ka Agni dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acara simkuring ngaturkeun nuhun ka panunggu catur nu masih waktos sinareng tempat kanggo ngedatkeun ieu materi tentang analisis carpon. Ka para pamilon sadayana mangga buka HP-na, mangga buka PowerPoint-na. Anu kahiji sinopsis carpon bentang lapang karya RI. Bentang lapang nyaritakeun salah sahiji pamuda nu jago dina teknik maen bal. Ngaran pamuda eta Kadir. Kadir teh ninggalkeun lembur pindah ka kota Sejen. Pangahirna nyenjo Kadir maen teh bareto basa memes Cilaka. Ari ayeuna sataun ti sanggeus Kadir maen bal, kalawannya diasuh ku Basri. Lain unggul dina arti teknik maen bal atawa dina widang pangabisa pribadi katembong pisan majuna Kadir teh. Tapi jeung dina paninggalna kana permainan sageundeuna di tengah lapangan. Geus bisa nudupkeun kumaha kuduna jeung geus bisa maca permainan. Teu ulah bentang lapang nyaho kana permainan sageundeuna. Aya nu ngadukun nyaho kana mainan unggul bari teu boga paninggal kana sageundeuna nu kajadian. Manehna ge teu mantungkeun ka batur tapi oge geus bisa dipercaya jadi tubuh atawa jadi lulubu pikeun baturna. Analisis carpon bentang lapang. Nu kahiji tema. Temana bentang lapang nu nyaho kana sageundeuna kajadian di lapangan. Latar tempat lapang main bal, waktu tengah poe suasana Jumat. Galurna campuran sabab nyaritakeun baheurana Kadir nu teu bisa main bal anu bisa lalajo unggul tapi ayeuna galurna jadi maju sabab Kadir geus pohara majuna. Tokohna aya Kadir, Basri, Hanafi, Arifin, jeung Adam. Kuseun sawangan jalma katilu ku sabab kur nyaritakeun batur tapi pangarangna teu disebutkeun dina carita eta. Gaya basana loma, carpon ieu make basa loma sapertika sesama atawa kababaturan. Amanat dina carpon ieu urang kudu bisa atawa nyaho tapi ulah ngan saukur bisa. Ngeunaan hiji hal sabab kabeh jalma pasti bisa, tapi anu paham anu bisa maca kana sageundeuna kajadian ngeunaan hiji hal kur sababaraha jalma. Dicekapun wae sakitu ti simkuring, hapunten pilih seueur kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangjejer anu parantos ngadugikeun materina. Akhirna ieu acara teh pikawit dugi karengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu acara, sumangga urang sami-sami bacakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi salaku panunggu catur nyuhunkeun hapunten bilih seueur kalepatan sakitu nu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Dipayun urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci nu tos ngasihan kasehatan ka urang sadayana. Shalawat sinareng salam mugi tetep dicurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tepangkeun wastapun agni aulia nyandayani simkuring di dieu ngagem pancen janten panunggu catur. Teu hilap ngahaturkeun reung nuhun ka pangjejer sarta pamilon anu parantos hadir dina ieu kagiatan. Kukituna supados teu nyakolong teuing kana waktos hayu urang sasarengan buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pamilon nu kusimkuring dipihormat sateu acan hincang kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha simkuring sejan nepangkeun pangjejer nu bade ngadugikeun analisis carpon. Pangjejer dina ieu kagiatan nyaeta Aing Lespi Agustin anu kawitna ti Pakenjeng Bogor kaping 22 November 2003 anjeunna mabrupikeun siswa kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 16 Garut. Topik nu bade dibahas ngeunaan cinta. Supados urang leuwih neuleuman ngeunaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang regepkeun kumandang pangjejer. Ka anjeunna mangga dihaturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka panunggu catur anu tos ngasihan waktos ka simkuring kanggo medangkeun analisis unsur carpon. Nu kahiji, mangga buka heula HP-na teras buka PowerPoint. Nu kahiji sinopsis carpon imut nu dipikasono. Ngaranna teh Nurlisa Islamiyah, neneh nama Lisa, babaturan sakola waktu ke SMP. Ari kukuring Lisa teh sok dilanding sikutu, pedah we akan Lisa mah artina teh anak kutu. Manehna oge teh eleh-geleh, tuluy ngalanding kuring si congcorang. Eta meureun pedah awak kuring jangkung leutik siga congcorang. Ari sakola SMP teh pernahna aya deukeut kantor kecamatan. Imah kuring jeung imah Lisa pajauh beda kampung. Maklum di lembur singkur najan sadesa ti kampung ka kampung sejen oge kacida jauhna ari di sorang Pelempang mah. Eukeun mah dina taun 2000-an mah harita can asup mobil atawa motor ti imah ka SMP mun di sorang Pelempang mah kurang leuwih 45 menitan. Lumayan matak ngobrol. Unggal indi sakola jeung balik sakola mindeng eleng simkuring jeung Lisa teh kitu wae unggal poe teh asa eueuh kabosen. Nalika perpisahan sakola SMP teu disangka harita teh poe panuntung patepung jeung Lisa. Pas balik perpisahan teh simkuring jeung Lisa ngobrol rek nulikeun sakola di mana. Pokna insyaallah arek rencana mah di Bandung milu jeung lanceuk. Mun aya libur panjang sok neulang balik ka lembur kuliah tinggal lomokolo teh hayang panggih jeung imutna Lisa. Tapi nepikeun kiwari can fungsi kalaksanakeun ka apa Lisa Bandungna di mana. Ayeuna geus ampir semester akhir kuliah najan geus sakitu lila oge teu fungsi panggih-panggih deui jeung sikutu teh. Angger wae sok aya rasa hayang patepung deui sononya ngelek sono kareueutna imut nu panungtungna. Naha manehna fungsi kitunya ingeteun atawa pikiran kuring siga kuring nu sok inget wae ka mantenna. Analisis unsur intrinsik carpon. Nu kahiji jejerna carita, 2 kalaku. Aya Nurlisa Islamiyah, nu dina kalimatna ngaranna teh Nurlisa Islamiyah, neneh nama Lisa. Nu kadua simkuring teu disebatkeun ngaranna teh, tapi disebatkeun simkuring. Ari kuring Lisa teh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pambicara tos ngadugikeun kumandangan. Alhamdulillah ieu acara ti kawit dugi ka akhir parantos rengse. Kanggo nutup ieu acara sumangga urang sami-sami aoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan simkuring anu teu ngarenah kana manah keuna ku paripaos bibir teu diwungkul letah nutulangan. Bibir keuna ku jalir letah keuna ku salah. Mung sakitu anu kapihatur wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.